Coba ngasaan juga. Panas. Mana panas semua. Ya, amel. Halo. Bel. Pemilikan urut sih. Mana Nina. Hanya gelawe. Ala. Kasih mah. Dah kagak dibayar sarua. Heeh. Jarcok. Udah teboga itu. Kopi kok tinggal serek beakna. Ayo liwat encan. Ayo hayang tak udut itu kan liwat. Lewat ke mana mah? Ke warung. Anak dulu. Kita Mang Nunu ayo di mana? Ayah. Ayah. Oh, oke orang kira kayak itu ah. Ya. Si Nunu ayah di mana? Ah, ide bagus. Urang pan boga pusaka hiji deui di imah ya, peninggalan nenek moyang kok aing urang jual. Urang jadikeun duit ka si Nunu. Sia. Nah, wis teh lompatan siapa? Nah gitu. Mana angin yang ulan jalan. Mana tadi cenanya? Wah, cuma balik sumputkeun heula. Moal aman. Mau balik atuh datang si Banet mah. Udud namanya itu pasti disorok ke manehna. Kalau kumanya bewoy. Yang setelak tetep pas minta udud jeung kopi. Ini tuh gitu. Naon? Oh, Cicilalang hai sesoloro tak tahu sih Nunu ohnya, soalnya. Si Sarnono suara hahahu gitu. Bawa kering. No. Iya, mama amannya angelin. Kering. Kering. Tadi teh satu kurang naon berang teh. Kering kunaon ai maneh nu? Teuing. Siapa? Sampai obi teh maneh teh pangijeng urang teh ngomongkeun si Nunu kering. Nek ngomong aman Kok? Naon atuh muka rasa Nunu? Nyeri beuteung jeung dada. Nyeri beuteung jeung dada. Mesti pariksa can. Nus tadi. Oh, meureun cek dokter kumaha cenah? Cek dokter teh cenah loba teuing udud anu murah. Loba teuing udud murah. Naon emang penyakitna? Paru-paru. Oh, matakan kurangan teh tong udud wae di sana cuma loba teuing udud di paru-paru mah tuh pantes. Tapi cek dokter teh ulah dikurangan ngan cenah kudu udud anu mahal. Apa edan? Oh, cenah da ieu paru-paruna geus stadium 7. Stadium 7. Jadi ududna kudu udud nu mahal ya. Loba teuing udud nu murah. Emang ududna udud naon sok udud naon? Jarum coklat. Wah edan. Cek dokter kudu naon atuh? Kudu sampurna mil, kelas mil, kang karari itu cenah. Atuh aing oge tara udud karari itu mah tuh. Aing mah penyakit teh. Rupa-rupa atuh penyakit teh maneh mah aing mah jadi paru-paru segala rupa. Kela aing perasaan urang walaupun penyakit paru-paru mah ulah loba teuing udud cenah. Aing mah kudu loba ududnya. Cenah ududna kudu diganti wayana hayang buburu cager mah cenah. Aduh. Aman lamun teu cager aing mah bingung teh.
tahun. Kudu udud sampurna nya ududna. Aing mah. Aing mah rek aya perlu ka dieu teh atuh meureunna teh jadi nya. Oke tuh. Kayak nama aku pengulian sampai. Oke urang neangan atuh urang rek punya kanyu gula lah kasih hijau. Oh laguan sakedeung. Aing rupa-rupa penyakit atuh ah. Aduh aing geus rupa-rupa pisan sanu nu magering teh. Dia boga penyakit paru-paru segala stadium 7. Jeung aing mah asa kakarak ngadenge cek dokter entong dikurangan udud mah ngan ganti kudu maha cenah. Ulah udud murah. Ah bae dan aing ge tara udud sampurna mah aya enak hayang sampurna mah. Lamun lain babaturan aing mah da teu hayang teuing. Urang nganyuk lah kasih Ijua. Goblok teh ah. Jua. Keluar bang. Jua. Nanta heula udud sampurna mia sabungkus. Aku mamang tadi anyukeun. Ieu mah kararapat urang Jua kararapat keur ubar. Keur ubar saha? Si Nunu. Kunaon teh? Pokona buru teu kudu loba nanya heula aya mah buru mana heula udud. Eta sampurna mia sabungkus nganyuk da kagak dibayar ieu. Ieu mah pokona menyangkut nyawa ieu mah. Nyangkut nyawa. Jangan ubar. Nuhun heula nya ngampi. Sami. Ye tah. Ye tah pangbalikeun ku aing sampurna mia menang nganyuk katang ieu oge. Besok atuh tah ieu lah sudah teh tah. Sunu teulah tah sampurna mia tah mah. Mana coba aduh. Besok. Aing mah super. Makanya geus stadium 7 cenah nya. Aing mah malang we stadium 7 mah. Kumaha? Mana? Oh, rada geunaheun kana awakna ge aduh. Rada geunaheun besok kaduga hudang teh geura. Berdua parupa aing ieu mah geuring teh kudu sampurna mah berdua pisan. Tadi nama urang teh rek aya perlu ka maneh. Urang teh boga duit pisan tadi nama. Naon atuh? Urang ieu boga pusaka hiji-hijina. Dan mereka ngajual ka maneh urang teh butuh duit pisan. Manehna kalah geuring kieu aing mah Pusaka naon? Pusaka ieu nanti hihid peninggalan nenek moyang. Ya, ieu mah pokona mah hihid. Pan ieu mah da aing ngaranna pusakanya pusaka masuk sakti pan. Ieu mah tanpa digerakkeun oge gerak sorangan. Teu kudu make listrik, teu kudu make nanaon lamun harareudang teh. Tinggal kieu diceklan gua ieu na ceklan kieu teh. Tuh. Ieu mah ngiplik sorangan tibang diceklan ku tuh leungeun urang teh henteu ngagerakkeun ieu gerak sorangan ieu oge. Tuh. Ya kalau mau dibandingkeun jeung kipas angin pan kudu make listrik naon segala rupa. Ieu mah teu kudu tuh geunaheun. Bae cobaan ku maneh. Nah, ini. Belat sih sama kieu tuh. Tuh. Urang mah bisa sok. Ya, tuh leungeun sisana mah cicing. Coba. Ini teu. Belat. Berarti kudu dipuasaan heula. Udah emang kudu di ieu di maharan heula sih sebenarnya kudu dibayar heula. Ngai ngaran-ngaran pusaka mah. Coba nyangkap sekali deui. Emang aya dijual sabaraha kitu dieu teh? Nya urang mau mahamat teuing urang sekitar 10 mah gae. Atuh tong boro-boro ningkeun meuli pusaka urang teh. Gering oge pantita meuli udud nu mahal ku dokter heueuh duitna. Nya teh suganten teu gering teh moal teu ditenan dewe ku urang teh. Tuh gagal meureun aing meureun. Aduh. Nah gitu. Kumaha geus rada mendingan geuna. Geunaheun tapi langsung oge tirisna. Tong gering atuh da aing ripu gering mah kumahaan meureun urang. Dan aku punya. Mau pentaheun, padahal mah siat geus eueuh, urang rek minta cai ka saha aya nama urang. Gua teh ka maneh mana batak maneh ulah gering. Meunah ududna ieu mah. Meunah atuh ieu mah. Da urang teh aya nama bingung itu da nya aya teh tulus da urang teh geus niat di imah teh heueuh, tulung ka maneh. Ieu da ari urang minta dibeuli mah ka maneh heueuh maneh keur gering karunya da urang teh bisa butuh duit keur berobat gitu. Anu mah ieu lah urang rek digadekeun heula ieu pusaka ieu ka maneh sabaraha? 5 juta we teh kudu gede-gede teuing. 5 juta? Heeh. Aduh. Kunaon deui? Tiris deui. Nah, abi teh pan mah cager maneh teh. Anehnya. Heeh, maneh mah aneh. Lain. Urang oge kasaka ingatan. Kaingatan naon? Pan ieu teh urang teh paru-paru teh geus stadium 7. Heeh, terus? Cek dokter teh kudu dioperasi cenah. Da paru-paruna geus stadium 7 mah hese
Nyata aku udah operasi 15 juta. 15 juta. Ada orang di mana duitnya? Aduh. Mana tuh gak bisa ayeuna. Aduh, aing kumaha tuh. Naon? Tulungan kumaha tuh pan aing kitu boga duit sama gua. Kodekun motor sok gampang gitu mana mah. Oh, atuh tulungan heula. 15 jutanya butuhna. Daripada urang isukan maut. Ulah atuh maot mah tuh aing rek kumaha mun batur mana maot masuk aneh. Oh, atuh tulungan matakan 15 juta. Aing 15 juta kira atuh daguan urang rek udah suka nyaminin ka tetangga. Cing sabar sing ieu sing kuat heula sing kuat. Cing daguan. Ya, udang mu. Ya, tuh orang sasian ieu 15 juta tuh. Tah, mahir lah jangan dioperasi masukan mana sih kuat heula aduh aing ulah waka maot. Di mana irit menang di mana bisaan sakedeung menang 15 juta. Dieu urang panggil ujung balik eta dagang suuk dibegal ku aing teh duitna. Atuh mun kumaha? Ante ku kumaha ngan urang kudu buru-buru balik ieu soalna bieu ngagoron pembaturanna bisi datang ka dieu nya. Sok pakai lah. Mana sing kuat sing tahan tika isukan mah. Ya, ulah waka pae aing kieu batur pane pae mah. Nuhun. Sami. Aduh aing pusaka teh pang. Ieu tinggal ya. Oh jeung ieu teh jeung gelas. Mana gelas aing ku ieu teh nih. Aduh. Bang, mau sana ya menang 15 juta. Lah ganeng maneh tah ieu keur maneh tah. Kerjajan. Ini naon? Lah, tengah bang ngomong pokoknya mah ieu mah duit jakat setan.